Naon emang? Judul lah ya naon poe deui. Judul laguna nu kamari Klub sampe. lain. Naon? Singkong Rabuan. Anjing, teu poho goblok. Singkong Lahir bisa teh ingat kitu nya. Ya, Wawan mana-mana. mulai. Ya, Udah ngerti gitarna? lumayan lah, guys, keren ya game. Prung ah, go goyang. Malam yang sepi seperti ini selalu menimpa pada diriku. Selalu ada yang menemani di sampingku. Apa tuh? Dengekeun singkong rebus, kopi hitam, rokok samsai, Nikmat. lem, kopi susu, kue bolu yang 1000. Murah Lumayan. Setiap malam kau selalu menemaniku, tubuhku dan menghangatkanku. Takkan ku lepaskan, takkan ku lupakan. Pastikan kau selalu ada untukku. Singkong rebus, kopi hitam, rokok samsai. Telat-telat seetik baik. Mayan lah tuh baik. Kopi susu, kue bolu yang 1000. Lanjut. Malam dia. Malam yang sepi seperti ini selalu menimpa pada diriku. Keduaan mana? Selalu ada yang menemani di sampingku. Naon tuh? Dengekeun singkong rebus, kopi hitam, rokok samsai, Nikmat. lem, kopi susu, kue bolu yang 1000. Ini murah. Setiap malam kau selalu menemaniku, tubuhku dan menghangatkanku. Takkan ku lepaskan, takkan ku lupakan. Pastikan kau selalu ada untukku. Naon selalu ada untukku teh? Singkong rebus. Belum sampe. Sakitu wae lagu teh teh. Hah? Sakitu wae lagu teh. Rek jadina sakitu. Gening deet keul aya budak ngadu cenah kunaon ye. Aduh. Cung, ka amang itu ka amang tuh. Tuh amang. Naon cenah budak. Nah, biasa ye budak keur kacogak saeutik ge. Siga ieu ge beset. Duh, tengah rangkeu teh. Lain eta teh kumaha caritana teh? Kumaha? Caritaan laguna teh kumaha halusna nya? Cerita laguna kumaha eta teh kudu puguh. Oh jadi urang teh tipe ting teh kana mah sorangan wae gitu sepi batur. Tapi sok aya nu maturan teh nyata kadaharan gitu samodel sampe kopi hideung Jeung rokok samsai gitu. samsai. Lain terus gelap.
Sok bayangkeun kumaha mun kejadian eta Naon? kedaharan eta Da sebenarnya nama euy nu kitu mah teu kudu penting wae. lain dibanding hujan ngai rinci. Aduh, bogoh tuh. Udah, kunaon? Nikmat. Kuliah dina gugus ieu teh. Inguy gugusin. Langsung ditinak di tempat di dieu. Bayangnya kulung sampel hadet kene timbang ku kopi. Kopi hidung treknya. Asa ieu gitu asa naon ngaranna teh? Sahirup we. Sahirup teh asa dengar gitu teh. Dengar ya bukan maksudnya. Aduh. Ngare cadas. Jurus orai gitu teh. Isukan teh ka mana? Orang ke kebun ulin sih mah. Naon nyin lagu. Wah, ngadaun hiris. Ngahiris ai. Dirujak ke Surawung teh deui igu-igu sih teh kuliah kita tah goyang anjir. Ceritanya ku kerupuk pasir meong gimana nih? Gurilem, nya gurihnya kelem. Lain. Lain apa aja teh kerupuk. Urang-urang teresep kiris mah. Ada manyai potong dilebok kembali. Ngomong teresep ieu Can pernah ngasaan hiris mah. lain lah ngomong yang mana mah teresep rujak beteuy ai dulang ketika dilamotan deui ya. Sesana Kamari teh lapar teh kuat nu patung ge. Matak maksakeun. sama tadi suka orang kahirinya. Bon, Rek yang naon? orang yang giris. Betul apa hiris nu kudu kumaha? Almun ieu mah dino siga kacang deh gitu, siga kacang kan pelom emang ieu mah. Eleh beteuy ge. Kacang Heuh, kacang panjang. atau merema bae. Terus kira-kira tadi sepanjang sekieu. Tiga roai. Tah, boleh kira tapi iris mah leutik sanapeun roy. Oh, cecenet. Hai. Cecenet siga tomat, cecenet mah pesek tomat. Iris kala. Oh, jika iya barang naon teh aranna teh. Titinggi. Jauh-jauh. Asa pernah nempo dong iris teh. Besok ngagawir lain. Anu daunna koneng nih kembangna teh. Oh, lain iris terutama. Naon? Kali saja. Takokak. Enek mah itu kan ke kebon ngahiris. Suka urang gawe tukang hancar. Naon gawe suka ngancan naon? Kekutan koral. Bae lah, nu penting menang duit teh halal. Ya udah, naon deui eta da usaha. Kemarin teh nang daun iris teh ke kebon saha? Di hilir mah loba anu saha we babad. Oleh nu sorangan lain. Lain jeung deui urang. Aduh, geuring kitu deui no. Nah, eta mah dangis teu aneh urang eta. Ubaran jam. Ubaran. Kunaon ubaran? Udonat. Iya. Cager gara-gara jing. Meuli heula nu 1000. Lain eta make dina lagu bieu make jeung aya kopi susu, kue bolu nu 1000. Murah eta kuehnya teu nya. Ayeuna kieu maneh keur loba hutang nya. Keur loba hutang, keur loba masalah. Tapi mun keur maneh kerungsing kitu nya teu muka nama teu barang dahar kan moal geunah. Tapi mun aya nu kitu da leungit pikiran. Ya heuh atuh lain langit deui. Pikiran ka susah teh. Leungit jeung urangna. Nikmat asli karasa ku urang geunah teh. Kamu sampurna barang ieu mah nya. Sampun teh mah rambut dipipir. Biar batur. Sampun teh nu nama sampo ieu teh ngaranna teh naon? Sampo mentega. Lain Pakai keju. Ieu deui. Angleng. Lain. Nu pada geuning ieu teh. Anu takala gede. Anu takala gede teh naon? Sampo karet. Ka eta. Anu tangkal si kabeh tadi kan. Oh. Rujit teh sampo gitu teh. Tapi kemarin orang diajaran ku urang di godong halus teh. Halusnya. Halus. Anggar we kitu. Budak ngeganguna ya rasa aja. Mana ieu? Keur beda budak sorangan atuh. Ya, Tuh ya tuh kamera tuh. tinggalin kamera itu. Tuh ya kamera. Komedi. Heeh. Komedi. Komedi, komedi.
Non? Komedi seserian. Aduh, gitu udah ganteng, mau udah tuh. Cing lihat tadi atas taruh kamera. Sip gitu. Sip. Eraan udah pernah manunya? Ayo heureuy sulap era lagi. Cing lo gawe urang mah gajina sabaran itu gede. Gede di Sabaraha tukang gitu. Atlas. Hai. Erek. Naik na ngarep cepet. Aya gaji teh 250 sapoe. Gajina. Kagak pernah tanggal salah. Aya. Ya cowokan ini. Kayak gini lagi saya menjawabkan ini. Ulang percaya lah genelan aku. Dikata saya belum percaya. Aduh ampun. Ayo lebih gede mah saya gaji 300.000. Ah leutik 300 mah gope daek. Ayo mana 300.000 ge sajam. Naon? Mereka pada sekolah aku halu. Jadi ada karun. Parah. Tek itu iya aya nu gaji lain dengekeuna. Tuh beri wae. Gaji gope saya mah 2 jam. Naon? Di kantor gawe mah diu geuna. Daek atuh lah, ngulung lah. Ngetik komputer make sarung tinju. Baleng gitu mah. Mencet TKP kepencet. Prak-prak. Sarung tinju main harai. Aduh, aing barang. Sakali mencet rajet. Rajet. Mencet A KB kepencet. Kunaon ya? Gawean teh nya heuh. Gawean. Mencet.